Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Campaka di Pasireumis bagian anu kagenepnya pala wargi sadayana. Kumaha atuh salajengna ilalakon wardi teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun sakali deui anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeseuh gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopainya ditepas udud samsai ngabaheuhai alah nikmatnya. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna, di tempat cukur bari ngusupna, di pasar, di pabrik, di kantor pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Oge ulah hilap di like, di komen sareng di share, wajib komennya da bager kitu meh ngaramekeun meh teras kaangkat nu komen teh nya saena teh kitu tah. Oge langkung raos disambungkeun kana speaker aktif, speaker bluetooth atanapi naon bae nya ngageleger jadi aya karaos waas asa dongeng baheula kitu tah pala wargi sadayana. Sareng salah sawios bentuk pangrojong karena dongeng simkuringnya dibantos ulah di skip iklanna da bagernya sami sareng nyawer eta teh kitu. Eta bentuk pangrojong saumpamina teu nyawer ku nominal da ulah di skip iklananya da bager. Ajakan dulur batur baraya kanggo subscribe gitu ieu rame dongengna gitu zaman kiwari gitu. Sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring zaman kiwari ieu mah da etang-etang ngamumule seni budaya basa Sundanya anu di mana ayeuna mah geus teu usum geuningan radio dongeng-dongeng tah ieu mah malikeun ka tineung kitu nya ka mangsa kabanglaan tah tiasa nyawer kana nomor dana ieu tong ageng-ageng 2000 we kanggo meser pulsa kuota kitu nya tah ieu teh nomor dana. Supados tiasa lancar dina ngupload na kumargi da simkuring mah aya di pasisian sisi leuweung pisan tebih ka jalan mobil ge nya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Campaka di Pasireumis bagian anu kagenepnya. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
dongeng mependek nu hese sare sedaya ngupingkeun dongeng masuk reupe kaboboannya. Pamajikan Mang Murad ka jero bari mawa teko jeung lumurna sok ditunda dina luhur samak. Sok cai heula kadinya karunya tas nyurang lalampahan jauh. Nuhun bi ditampi. Temal Wardi nyicikeun cai tina teko, regot diinum, cai sagelas tangka koredas. Nah jam sabaraha ti ditu? Wayah kieu geus nepi ka dieu geuningan. Keke, bet asa kaingetan ari si Abah ka mana? Ceuk Mang Murad kakarek sadar lamun Bah Arga teu milu kadinya. Ti lemur lengkop dewanci ngaluluh taneuh ngahaja supados teu buri teuing ka dieuna. Nyaeta si Abah teh nuju ka Bancen Mang, kapaksa abdi nyalira ka dieuna. Temal Wardi ngajentrekeun. Bu, sugan teh teu gering, haekeun bae atuh di puragaan mah. Cing cager deui we. Tadi teh Badami jeung Uro hayang ka lemur lengkop nepungan si Abah. Kahijina mah hayang silaturahmi, ari anu kaduana mah hayang mawa barang ka dieu. Tapi berkah ayeuna Jang Wardi ka dieu. Puguh bae asa ditonyok congcot Mang teh awahing ku bunga. Pokna Mang Murad netelakeun ka Wardi. Keh, nah aya pesenan barang gitu Mang? Cek Wardi panasaran. Lain aya pesenan barang Jang, tapi ayeuna teh rek aya hiburan rongkah di bumina Juragan Ahmad. Anjeunna teh nikahkeun putrana nu wastana Nyi Mas Saripah, nu mata kurang lemur ti iseun teh keur marantuan nyeun panggung di bumina Juragan Ahmad. Walon Mang Murad bebeja ka Wardi lamun rek aya hiburan di lemburna. Aya ku kaleresan geuningannya, ke dupi hiburanana naon wae Mang? Ceuk Wardi deui mingkin panasaran. Rupa-rupa ti mimiti kenang penca bojegan ditutup ku ronggeng cacap nepikeun ka subuh eta teh. Anu daratang teh bakal tisuklak tisiklukna. Meh ti unggal lemur anu deukeut bakal tumplok lalaju ka darieu geura. Di antarana bae ti lemur Pasiremis, lemur Loa, lemur Hanyuang jeung lemur Cisaat. Pokona mah bakal heureun usi ku nu lalajo geura Jang. Temal Mang Murad bari seuri. Barang ngadenge lemur Pasiremis, hate Wardi ngalenyap inget deui ka Nyi Asih. Kumargi di dia aya hiburan nya maksad Mang Murad teh icalan daksukan bakal pajeng pisan upi namanya. Pokna Wardi ngemuka bunga. Lain bakal leuwih payu deui atuh Jang Wardi, tapi hargana oge bisa 2 kali lipat. Sabab anu daratang teh ti unggal lemur apanan. Dina hiburan mah tara aya barang murah Jang. Sok komo ieu mah dagang baju anu kawilang langka pan ayana ge. Geus pasti pada mur kurang lemur Jang Wardi. Walon Mang Murad dari anak keranan. Wardi ukur unggut-unggutan kakare kahartieun ku manehna. Tah ayeuna Mang rek menta harga ti si Abah, ngarah puguh utang hitungna. Ujang mah teu kudu milu dagang, keun bae Mang jeung Jang Uro nu tanggung jawab perkara baju mah. Ceuk Mang Murad deui ka cida sumangetna. Wardi ngodok saku bajuna, song mikeun catetan ka Mang Murad. Catetan gancang ditampanan ku Mang Murad terus bae diilo imeutna keranan. Pok bae Mang Murad ngawakca. Kumang geus dihitung itu Jang Wardi, tapi ke ngadaguan heula Jang Uro ngarah sapuk sararea. Ceuk Mang Murad temong beuki marah mai. Ku kabeneran di anu didago teh geus munceungis manten. Jang Wardi, Uhro teu sirikna ngaronto ka Wardi awahing ku bunga. Magja pisan akang Majang. Tadi isuk teh diupat jeung Mang Murad. Satadi nama aya niat arek ngajang ke lemur lengkob. Dasar milik Jang Wardi kaburu ka dieu geuningan. Keke, ari si Abah ka mana Jang? Ceuk Uhro bari diugireun Wardi. Sidikan si Abah teh ka Bancen Kang.
Kapaksa bae kuring teh balantik sorangan, tapi nyakeun bae kita ngaranna ge usaha teu salawasna kudu babarengan. Walon Wardi ngajentrekeun, Nyakeun bae Jang, anu penting mah aya dina kahasilan. Ke ari si Manggeus ngobrol acan jeung Jang Wardi perkara tadi isuk teh. cek Uhro bari ngareret ka Mang Murad. Geus babadamian mah tadi teh, pieu teh cikene nyarita ngarah paruguh mah ngadaguan heula ilaing cekeng teh. Tah ieu hargana tiba harga. Mang Murad mikeun catetan ka Uhro. Ku Uhro gancang dicokot bari dititenan, song catetan dibikeun deui ka Wardi. Kieu ieu teh Jang Wardi oge Mang Murad. Harga papakian urang taikeun 2 kali lipat. Jadi setor ka harga mah saharga ti inyana bae. Lamun geus beak barangna kari ngabagi 3 bae. Kumaha tah? Satuju? Panon Uhro rutret ka Wardi katut ka Mang Murad. Kuring mah miluan bae Kang, kumaha dena? Walon Wardi teu loba pamikir deui. Mang mah kumaha Jang Uhro, anu penting mah boga pangleuleui. Temal Mang Murad sarua ngaluyuan. Perkara dagang mah kuring bae jeung Mang Murad. Jang Wardi mah lalajo hiburan bae cing jongjonnya. Nya si ge ka dieu babarengan jeung Nyi Empat. Tadi teh keur caricing di imahna Mang Bohim. Cek Uhro deui ngareret ka Wardi. Wardi tangka curing hak ngadenge asi aya datang ka dinya teh, rek engab pisan kapiheulaan manten ku Uhro. Tadi teh kuring ditanya 4 ka dieu pasti nage jeung asi babarengan. Daguan moali lagi ka darieu geura. Nyakeun bae ari kitu mah Kang, kuring ngarasa regreg. Walon Wardi hatena karasa bunga. Gemulan baju geus diberesan rek dibawa ku Mang Murad bari sakalian nyirian tempat. Samemeh gemulan diringkit, Wardi nyokot heula baju kampret jeung calana sasetel. Kitu deui baju kabaya katut sampingna misahkeun heula sasetel. Teu nyalahan sakumaha omongan Uhro, Nyi Empat datang ka dinya dibarengan ku Asih bari ngais adina. Barang asup ka jero imah, Asih tangka ngajenghok. Teu boga sangkaan lamun Wardi teh geus aya di imahna Mang Murad. Atra beungeut Asih teh nyeak beureum ngarasa era ku Wardi. Atuh dah mulai resep ya bogohnya. Gusti Kang Wardi geuningan. Cek Asih rada tagiwur bari gasik munjungan ka Wardi dituturkeun ku Nyi Empat. Nuhun Nyai, haturan kumaha damang? Temal Wardi bari imut. Pangesto Kang, paingan nembe teh Mang Murad nyana raksukan. Manawi teh sanes kagungan Kang Wardi. Cek Asih bari geek diuk meh bareng jeung Nyi Empat. Sidik gede milik akang mah. Satadina marek nyusul Jang Wardi ka lemur lengkob. Kuka beneran jenisna kaburu datang manten ieu teh. Cek Uhro seuri pinuku ka bunga. Ngan edas bae abdi mah moal kabagian acuk meureunnan. Seepeun geranya? Cek Nyi Empat bari ngadila ka Uhro atra bangkenu. Hampura Nyai, wayana ieu mah akangna can boga duitna ieu teh. Temal Uhro bari ngelemes ngarasa era ku Wardi. Ih, jugang nyokot sasetel, keun tanggung jawab guring bayar mah. Cek Wardi ngarasa watir ka Uhro. Bener eta teh Jang. Tapi Jang, Teu kebat Uhro kadon mencerong ka Wardi. Ih, nya Kang, juga ditumilihan ku sorangan. Bawa si nyaina sakalian ngarah para rugu. Cek Wardi deui negeskeun. Hayu Kang Uhro, bisi kaburu beak manten ke. Cek Nyi Empat giakna keranan langsung cengkat tina diukna bari lumpat ka dapur. Uhro teu bisa majar kumaha, manehna ge geuwat cengkat gancang nuturkeun Nyi Empat anu geus miheulaan ini. Kanggo Nyai mah engkang tos misahkeun sakantenan acu kanggo apa? Cek Wardi ngareret heula ka Asih anu gawena teh ukur tungkul. Isin abdi makan, acuk anu itu oge teh acan kantos dianggo.
walon asih teu wani neuteub ka Wardi teu sawios nyai supados seueur kanggo gentos. Dupi apa nuju di mananya? Cek Wardi deui tumanya ngeunaan Mang Ahmad. Apa mah aya di bumi Kang? Manawi teh engkang teu sumping ka dieu. Cek asih ngareret sakedeung ka Wardi. Kaleutesan bae nyai, dinten ayeuna ngabujengan ka dieu. Sakawit oge bade teras ngabujengan ka Pasireumis dinten enjing, namung rupi nama di dia aya hiburan. Berkah nyai ge sumping ka dieu geuningan. Walon Wardi bari seuri. Atuh da karesel dirorompok oge Kang. Ongkohan hoyong nongton hiburan ieu teh. Temal asih bari nyikikik seuri atra beungeutna bareube. Teu sawios nyai, keun etang-etang ngabang berangkeun mana. Ulah ngluwut di bumi bahaya tuh. Teh salerusna eta teh Kang. Dikawit di kanton ku Kang Wardi. Asa melengik bae abdi mah. Duka kunaon emut bae ka urang lenggop ieu teh. Walon asih nembrakeun kamlang hatena ka Wardi. Ngadenge caritaan asih Wardi ka Cidabungahna. Sanes ngalelewa pun kangge sami emut bae ka salira. Sok antenan sawaktos aya nu gentos raksukan mah. Bet kabayang bae jenisna teh. Cek Wardi nyerenge seuri bari nutup kanu lenjang. Bungut asih tangka euceuy awahing ku era. Dupi engkang bade sabaraha lami di dieu. Upami tiasa mah angkat heula ka lemur Pasireumisnya. Kan wios teu aya nanaon oge. Engkang tos tiasa ngamaklum panginten. Pokna asih panuna nutup ka Wardi. Ulah nyarios kitu atuh nyai. Pun engkang mah teu pandang kana kaayaan. Engkang ge teu acan uningan duka bade sabaraha lami di dieuna. Tiasa wae 3 atanapi 4 dinten mah. Kumaha beresna bae. Kapan tadi ge tos wakca. Pun engkang teh bade ngersakeun ka lemur Pasireumis. Sono ku kopina ieu teh. Sareng nineung kanu ngadamel cikopina deui. Temal Wardi ngabanyolan ka asih. Asih imut ngagelenyu asa reueus meureunnan dipuji ku Wardi. Uhro jeung Nyi Empat geus kadarinya deui babarengan jeung pamajikan Mang Murad nyaeta Bisurti. Wardi mere duit ka Bisurti pikeun balanja ka daharan. Wardi hayang balake cerakan dahar babarengan di dinya. Asih jeung Nyi Empat marilu ka Bisurti hayang maturan balanja. Adina asih teu dibawa di PHP-keun ka Wardi. Kumaha kayaan di ditu Kang? Nageus rame? Cek Wardi tumanya ka Uhro. Aya aku tegep Jang. Hiburan candi mimitian balanya baju geus pagegelek ieu teh. Dieu ge geus peren satengah gemolan cidikan. Walon Uhro atra ngemuka bunga. Nya syukur Kang, kuring bunga ngadengena. Saeutikna bisa nambahan kehasilan keur urang sarerea. Cek Wardi deui sarua ngarasa bunga. Itu pisan Jang. Matak Mang Murad hayang milu dagang teh. Kapanasan ku batur. Boga budak lalaki acan disunatan apanan. Geus asa rawing ceuli pada ngomongkeun. Ayeuna boga bati tina dagang baju. Lumayan keur nama-nama waragad budakna. Temal Uhro bari ngelepus udud bangun ka Cidanikmatna. Keun bae Kang, cing gede hate milik mah teu aya nu apal apanan. Keur tambahan mah ti mana beda, ku pangeran ge pasti dimilikan. Ari hiburan teh jam sabaraha di mimitianana? Cek Wardi ngabeberah. Ari ngadenge mah bada magrib Jang. Moal teu pinuh kudu lalajo geura Jang. Lantaran arang langka aya pintonan. Akang mah bari maturan Mang Murad dagang teh lain nanaon. Bisi kaboler ku sorangan mah. Kata mah wanci peuting mah sok pajuriwet teu puguh panan. Anu balanya teh ngagimung Jang. Temal Uhro ngajentrekeun ka Wardi. Nya Kang, kuring ge rek acai heula teh sakalian bari bebersih. Awak karasa kareunang balas kakesangan. Cek Wardi deui rek nyelang heula ka cai. Nya sok Jang, ngarah seger geus bebersih mah geura. Wardi terus bae init katampian rek ngadon bebersih.
wanci sariak layung anu rek ngadon lalajo mimiti minuhan tempat hiburan bari nyirian tempat ngarah bisa lalajo di behareup. Pon kitu deui anu rek daragang geus pating jalajar bari ngamparkeun daganganana. Di imah Mang Murad anu popolah teh geus rengse brak bae sararea dalahar ngariung balake cerakan. Cacap tina dalaharna Romah ini trek maturan Mang Murad dagang baju arinyi 4 init ka imah Mang Bohim rek nunda heula bajuna. Ujang, pilih hoyong cikopi mah ngadamel bae ku nyaliranya. Bibi arek nyokot teh lah budak ieu teh. Tadi teh keur ulin di imah uana, keun da aya si Nyai Asih nu maturannya. Ceuk bisurti bebeja ka Wardi rek nyokot heula budakna. Mangga bi, keun wios da aya Nyai Asih di dieu. Hapunten nya, bibi kaririweuh ku abdi. Walon Wardi tamada ka pribumi. Kaririweuh naon ari Jang Wardi? Angguran mah bibi hampura teu bisa nyugemakeun ka tatamu teh. Ceuk bisurti bari nyolendangkeun samping kana tak-takna. Ih kirang kumaha atuh bi? Ku diangkeun ge tos bingah pisan abdi mah. Ceuk Wardi deui bari manggut. Heuh nyakeun bae atuh da lain disasaha. Bibi teh rek ieu teh nyokot budaknya, bisi kaburu burit manten ieu teh. Ceuk bisurti bari gasik ngojengkang kaluar. Kang, pilih hoyong kopi mah ku abdi bade dipangdamelkeun nya. Ceuk Asih bari rek cengkat ngan kaburu dihulag ku Wardi. Ih keun wios Nyai, ke dieu we nya. Dupi Nyai bade nongton sareng Kang. Ceuk Wardi tumanya ka Asih. Maksudna, engkang bade sareng nu sanes kitu? Walon Asih bari kerung. Sanes engkang bade nongton sareng nu sanes Nyai. Namung naros Nyai bade sasarengan sareng engkang nongton hiburan. Tah kitu maksud teh. Temal Wardi ngajentrekeun. Oh, nuhun atuh Kang, bade sareng saha deui cobi? Piraku onaman sareng ucing mah. Ceuk Asih bari nyikikik seuri. Tumudu atuh Wardi ge milu seuri kagugu ku caritaan Asih. Ieu artos kanggo Nyai bilih bae hoyong jajan. Wardi ngodok saku bajuna song mikeun duit ka Asih. Asih tegasik nampanan ukur neuteup duit tina leungeun Wardi. Ret ka Wardi pok bae nyarita. Jajan naon ari engkang? Abdi mah isin abdi mah Kang, meni sagala rupinanya. Kadieu so teh hoyong nongton hiburan sanes bade jajan. Sok kantenan artos sakieu ageng pangajina mah. Abdi mah teu warantun teuing Kang. Ih, piraku nongton teh ukur jam duwe nuang angin. Kapan kedah bari jajan tambah gadong ngagayot? Kantenan murang kelima kedah bari jajan manawi. Ceuk Wardi asa helo ku polahna Asih. Mun ari murang kalimat tos biasa kitu apanan. Namun da moal sagal digahleu atuh. Engkang masihan artos sakieu ageungna. Aslina abdi mah teu warantun teuing Kang. Asih kekepehan mungeun narima. Mungun kita sepuh mah biasa nage ancin. Namung pangmahalna panan. Ceuk Wardi bari ngagagak seuri. Sia, sugan mah teu uyahannya. Ceuk Asih panuna ngadila ka Wardi. Eleh deet antuk namah duit teh ditarima ku Asih. Saumurna kakarek harita pisan Asih nyeklan duit anu kawilang gede pangajina. Basa kadenge sora bedug ditajuk, Wardi nyelang heula init ka masjid rek ngalakonan salat maghrib. Dina wanci harieum beungeut
Sora kenang jeung tarompet hawar-hawar geus kadenge, Wardi jeung Asih tacan arinit lalajo lantaran di imah tayasa saha moal hade ditinggalkeun kitu bae. Pok bae Asih ngawakca. Boh bilih mah dinten enjing bade kalemur pasi remis sasarengan bae sareng abdi Kang. Namun ulah siang teuingnya pilih kabujeng menterang manten. Paling oge dina wanci haneut moyan nyai, margi ari enjing teuing mah remis kene apanan. Enjing teh sakantenan ngagaleuh katuangan kang ngobrolkeun di bumi. Walon Wardi nyindekkeun. Mangga Kang, eta mah telangkung engkang. Abdi mah sejang giringan bae. Ceuk Asih bari manggut. Bade sakantenan balanja mangga, maksad teh kanggo sasadiaan di bumi, sanesna naon, meungpeung nuju di lembur munjul, janten seueur pilieun. Ceuk Wardi deui mere wewengan. Entong atuh Kang, kapan icalan teh kedah aya langkungna. Piraku onaman mulih ka lemur mungnyana ke patungkul. Alim abdi mah Kang, hawatos ka engkang. Walon Asih mungun dititah balanja ku Wardi. Ari wangsu matang tos nyanah ke patungkul atuh, margi acuk tos peren, ladangna disakuan apanan. Ceuk Wardi bari nyerengeh seuri. Dasar pika sebeleunya. Kumaha engkang kita? Lieur abdi mah ah. Asih nyeleuketeuk seuri bari ngajembelan leungeun Wardi. Wardi ukur ngagakak seuri. Basa bisurti geus ka imah deui, Wardi jeung Asih arinit rek lalajo hiburan. Adina Asih dipangku ku Wardi, breg bae badi salaki jeung pamajikan anu rek lalajo bari mawa budakna. Pala wargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui giningannya. Cag urang tunda ilalakon Wardi dina episode anu kagenepnya. Insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salajengna. Pidoana wae nya kanggo pengarang, kang rompis sing disehatkeun, sing dilancarkeun sagala rupina dina medar ilalakon dongeng teh kitu nya. Cag urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.